Abdul. Nan mana juga ti hayam celek didinya. Iya, Naon tuh. Netizen Heeh. riweuh. Mana konten anyar cenah. Bingung orang kira-kira. Dikira sok. Naon harus konten harus kira-kira. Nah. Ya guys, jadi di video nu ayeuna urang rek nyieun konten kaulinan zaman baheula. Kungsi leutik teu marane. Nah, yang mana dia cek wae. Uring ingetnya nostalgianya ke zaman baheula deui. Anu marane konsila leutik pasti ngalaman dina kaulinan ieu. Terus tonton heuh pokona. Stay terus. Asap kesel ya. Kayak ke AP. Jauh-jauh ting mana yang ke AP. Atau kumaha urang. Juga atuh sorang. Cing cang. Nice ya, itu artinya cing urang atuh. Ya. Sok bekali ya. Cing cang. Ayam bebelukan. Udah kan ajakan aku. Ayo. Oi, ka dieu. Apa naon? Bukan tebir. Iya dong. Mana yang tadi nu ngageroan? Oh, nya si makin nanya. Alamat tuh lah enggak sampai nanya sok naon urang ieu keliwat badi geroan naon. Anggo cingan yuk asa karesel ya teh. Cing naon ieu teh? Janji asik ge. Mana juga bagus kerudakan. Sing gitu ya. Kebelet tas beuting gitu tas ngadah sebelah ceker. Tah, ini aya barudak. Tah geuning enggak beneran. Jadi Mana? cerita ibunya buta maaf saya itu aku aku sama itu mah cerita Mana? ini mau pemantau teh mana guys ya Oh itu. nah Oh, dua si Joli juga sah itu teh. ini ada mau apa ngerana bikin apa lama Apa? pengen belanjaan ya kalau disebut guru putih jelma dua andi nih ke depan non dia tesa rarame kieu ya itu Yep. Mana ini kan? Mana wae? kenal tuh mana Iya. ya mah si tengah panjang we. gimana apa berbeda Panjang. aku mah berbeda kan kieu kan kayaknya panjang kumaha kacang panjang anu panjang anu ponong anu panjang Barang ya panjang tau ponong anu panjang bisa urang we sok bisa kacang panjang anu panjang anu ponok anu panjang kucing. Mana yang atuh titik kucing mana satu mana terus lah kucing disumput itu kucing Tok dibilangan nepi ka 10. Hiji. lain kieu kumaha nyebut teh Duh ya ka mana nya nyumput sabar nyumput. oh mending nyamar jadi poe angin Tuh di dia mah sabet tah, sok lah. Untuk batur kerja rumput balik ah. Bahan lah, capek. aduh Dalapan. aduh Dalapan. aduh Nah, itu juga yang liwat. Bang, cicing ada apa kerja sebut teh tong mailan atuh ih Bang Barok.
Nah, bisa kieu. Mana tadi kaciri kergaliwat. Ih, bener ngecitnya. Ngecit naon? Wah, aing Kapangin kapangin. Tuh, itu meredam marana nyumputna. Kalau geus lila nemeangan kapangin. Oh, bar lanjut. Minggu heula ah. Kalah lieur ngangan lagi. Marananya. Kayak tak bisa ada naonnya. Suara aya nu ngobrol. Oh, di darieu ya jarum teh. Bang Anissa, Bang Amel, kepanggil ya. Si Barok ngeus, Anissa ngeus, Amel ngeus, sahadeung can kapan? Oh, atau jeung Mel kamarangan. Itu juga baju si Atoy. Wah, nya baju Atoy itu mah. Ya, baju na aya gantung dia. Yang mana kamarnya? Oh, itu. Lumayan yang iya dijahit katel. Tuh, asa haus teh. Aek mentang inum mah kami kokom. Bi. Aek mentang inum. Ya teh areueuh tawan boga imah. Bi. Oke, hari kita saha? Si Bella. Oh, kok tadi tanya ucil sumput. Ngalicik tawa. Nyumput ka imah. Ah, kutean. Yuk. Oi, gusur dia. Di mana-mana. Nyumput dia mah. Aina kapangi atunya, Hong Atoy. Si Atoy bisa ngalungit gitu. Guruin ilmu di mana si Atoy ya? Asa kudu guru ya mah. Tuh. Oke. Nah, deui bisa digugusur gitu. Kok tadi teh keur ngaleungit, tapi bisa cecekel si Hadi teu harti. Oh, bakal teh beak masa berlakuna ilmu ngaleungit teh bakal di waktu harti nama. Kan bakal nate baju teh kapangiheun baju hungkul tina sasampaian bakal. Malicik naon ka imah. Woi. Naon ai maneh reuwas atuh ah. Naon maneh. Tadi teh bikin sumput, naon maneh. Nyumput ka imah. Licik atuh. Aing kan urang hese nenengan. Geus ayeuna mah di koko mana mentang inum haus ieu capek neangan. Tadi teu kapalik panggih di imah pengen nyumputna. Geus lah mentang inum mah. Bi. Abdul, kenapa dia? Yang paling gimana deui buang begal cik mana sumput. Yung tanya nyemput di hongkeun. Itu salah maneh nyumputna telat. Neng gitu mah gancang deui. Ieu di kokom ka mana? Sa? Di kokom ieu boga imah. Beda? Saha tau karena deui saha? Boga imah. Ai bingung diri kenapa tuh. Imah sadieu. Ai ide kenaon? Mana kenaon? Mana gede ke mana? Salahan. Aing di mana? Ya bisa di dia. Ieu imah di kokom lieu. Naon di? Mentang inum capek haus. Oh. Bicik barudak tadi si Atoy make ilmu ngaleungit. Si Mela malicik nyumputna ka imah. Komplek kan? Nanti Itu udah berarti capek ingat. Ayo jadi kucing, kalau kucing-kucingan gitu kan. kira kan sakali itu tinggal gayina. Oh, Ayo cuma ayo kucing wae. aduh.